Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha murid-murid Ibu sadayana damang pangestu mudah-mudahannya daramang sadayana dinten ieu tepang deui sareng Ibu Abila dinu pangajaran bahasa Sunda di kelas 2. Dinten ieu masih di pangajaran 5 nyaeta materina ngeunaan nyieun paguneman atau membuat kalimah. Paguneman nyaeta kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah. Silih tempas atawa silih tanya jawab. Palaku dina paguneman aya 2 urang atau leuwih. Kalimahna mangrupakeun kalimah langsung. Jadi yang dimaksud dengan paguneman itu adalah kegiatan mengobrol secara langsung antara 2 orang manusia. Yuk ayeuna urang ngadamel paguneman dumasar kanu gambar anu aya dinu kaca 58. Dinu kaca 58 aya pertarosan caritakeun kaayaan gambar ieu. Naha alus henteu kabiasaan kawas kitu sareng naon akibatna kabiasaan eta teh kumaha sakuduna ceuk hidep. Ta ayeuna urang pasian nami anu dinu gambar ieu teh Yuli. Dumasar kanu pertarosan anu tadi opat kedah kumaha ngadamel pagunemanana. No kahiji, Yuli miceun cangkang cau sambarangan di jalan. Kebiasaan Yuli teh awon ulah ditiron. Akibatna tiasa nyilakakeun batur matak disoledat. Kedahna Yuli miceun cangkang cau kana wadah runtah. Tah kitu kumaha? Ngartos sadayana sudah mengerti semuanya, jadi berdasarkan gambar dan pertanyaan yang ada di halaman 58, kita membuat jawabannya berdasarkan kepada gambar yang ada di layar. Bisa ya semuanya, sudah Ibu berikan contohnya. Salajengna nyieun kalimah. Nyieun kalimah anu aya di halaman 58. Yuk urang nyieun kalimah make kecap nomor 1 botrok. Ulah sok botrok. Pamimicen runtah kedah kanu wadah runtah. Botrok teh hartosna jorok. Jadi tidak boleh jorok ya. Kalau buang sampah harus ke tempat sampah. Nu kadua, kukumbah. Sateu acan emam kedah kukumbah panangan heula. Artinya sebelum makan kita harus mencuci tangan dulu. Anu katilu runtah. Ulah miceun runtah kasolokan. Artinya apa? Jangan membuang sampah ke selokan atau ke sungai ya, nanti bisa menyebabkan banjir. Nu kaopat, panyakit. Lamun urang sok jorok, tangtu bakal ngadatangkeun panyakit ya. Jadi kalau kita suka hidup jorok, kotor, maka akan mendatangkan penyakit. Nu kalima, nu terakhir nyaeta sehat. Rajin olahraga bakal sehat kanu awak ya. Apabila kita rajin berolahraga, badan kita akan menjadi sehat. Bisa kan ya semuanya membuat kalimat seperti yang Ibu contohkan? Nah, anak-anakku semua, kalau sudah selesai mencatat dan mengerti bagaimana caranya membuat kalimat atau paguneman, tugas kalian adalah mengerjakan tugas di halaman 60. Mangga diseratkeun, teras dikintunkeun ka Ibu tugasna. Mung dugi dieu wae materi dinten ieu ngeunaan ngadamel kalimat paguneman. Upami teu acan ngartos, mangga diputer deui videona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.